Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun. Sampes. Kaiji menganalisis bentuk dan tipe aksara Sunda ya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi dinten ayeuna orang bakal diajar ngeunaan aksara Sunda ya. Kumaha cara fokus? Orang aya speaking heula. Ya, membuktikannya coba mana ieu pananganna. Oke, nu hiji fish, nu hiji nembak. Oke, siap. Mana gentosan hiji 2 3 heup. Hiji 2 3 heup. Oke, enak putar ieu putar. Ya, putar ka payun, anu putar ka pangkal. Ayeuna orang bareng-bareng hiji 2 3. Heup. Nah, ya. Ngeunaan keaksaraan. Oke. Salin ku aksara. Ya, salin ku aksara cari tanuteum ngarupa. Jadi aya saya mah moal ngarupa. Katakan kudu disalin kana bangun aksara. Unggal mangsa bakal dipelihara insyaallah gitu. Soalnya aksara bakal dipelihara. Nungkena sangkan bisa dibaca jaga. Lamun tema hidup ayeuna nulis bisa jadi anak ieu hidup teh bakal maca anu hidup tulis. Urang tes heula mangga dibuka munculna bae. Sok dibuka heula we. Dibuka heula. Ayah, buka, oke. Mana mentor teh? Oke, gini. Mana nanti laporan mentor beres ya. Teman teh make hancah hiji beres. Oke, laporan langsung. Tong aksa suara galang Anda, ya aksara ieu. Oke, pas hati gue laporan. Ya. Oh. Mangga, urang kapitan anu kahiji Bapak bade ka kelompok. Hiji deui berarti aya nu juru ngacung. Ya juru ngacung saurang, ka mana sono bade ngacung we heula. Ya, tamun tema bisa berarti menang beunteun 10 poin. Menang nilai poin 10 poin. Lamun tema salah tetep menang naon. Gitu nya. Semoga ke juru acung ke ditulis poin-poin lamun menang. Ke atas. Dia berlomba ya. Ya. Siap. Juru ngacung hiji cung. Nah, oke. Siap. Juru ngacung 2. Oke, juru ngacung 3. 4 5. Tadi juru ngacung 5. Oke, 5. Siap. Juru ngacung siap-siap. Anu kahiji, saha anu bade? Hiji 2 3. Hup. Oke, kelompok hiji, mangga. Sagara. Rahma, terus? Oke. 10 poin kanggo kelompok hiji. Siap, nomor 2. Oke, kelompok hiji deui. Kamana. Oke, kelompok. Siap, juru ngacung, ayo latihan Mas. Semangat.
Oke, siap. Kurang kawitan ya. Ya, hiji, dua, tilu, yuk. Beda bro. Tenuan tepang Lewi Wayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.